Ma huwa at-taqwa. At-taqwa itu adalah melaksanakan, mengamalkan, menuruti, mematuhi, menuruti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, hatta sampai makruh jeung mubah lagi dijaga. Terus menjauhi dan mematuhi semua larangan Allah dan Rasulnya, hatta subhat oge dijaga. Itu takwa namina gitu. Kalau saja keimanan kita tidak dibundari dengan ketakwaan, maka orang tersebut tidak akan selamat mulus seperti yang dijanjikan oleh Allah. Makanya di Al-Quran pasti Allah nyebatkan ya ayyuhalladzina amanu. Allah merintahkan kanu maca sholawat alladzina amanu. Merintahkan maca sholawat alladzina amanu. Merintahkan zakat alladzina amanu. Merintahkan puasa alladzina amanu. Hatta kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu bisa dimiliki bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Naon iman teh? Al imanu huwa at-tasdiqul qalbi. Lain at-tasdiqul nanti celi, lain atas dikul udunain, laisa bitas dikul ainain, laisa bitas dikul yadain, laisa bitas likur rijlain, bal huwa atas diku bil jinan. Intinya jinan mana? Ati. Jadi ngabenerkeun tasdikul qalbi, ngabenerkeun ieu ati, intinya karena sakabeh parentahan nu dibawa ku Rasul. Mung tasdek ka ati kudu make syariat nyata melalui udunain. Ye urang ngupingkeun di para kiai ta. Ye muta'alaq namina. Gitu muta'alaq bil udunain, apa yang disampaikan ulama atau yang disampaikan pendai atau yang disampaikan penasehat. Ta masuklah melalui udunain. Itu hanya perjalanan bitas dikul jinain. Gitu. Maka lamun aya hiji hamba Allah anu pire teh nanti tunguping jeung anu buta itu tidak terhitung hukum karena dia belum mencukupi syarat untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah. Gitu. Kecuali Allah memberikan keistimewaan yang langsung masuk ke mana? Ke atina. Makanya orang-orang nu buta bisa katalar Quran. Entong aneh, kenapa? Karena tidak melalui penglihatan Quran itu, tidak melalui matanya, gitu, tapi melalui pendengarannya. Karena pendengarannya itu lebih baik, lebih istimewa ketimbang orang nu bentak. Intinya, sebenarnya udah beda jauh bentak jeung buta. Intinya, bentak jeung naon? Buta. Ai bentak mah bentak, ai buta mah naon? Nah, jadi bahasana sarua benta buta gitu. Nah, lamun eta si jalmi dibere buta masih keneh bisa telingana naon? Mendengar, itu banyak anu tahfidul Quran. Gitunya. Beda jeung nu benta ceulina jeung benta naon? Mata boro-boro Quran Yasin pikayeuna muter we teh katalar-talar. Gitu. Karena naon? Nah, urang kanyahoan. Karena ieu nu beunta teh banyak sesuatu yang tidak masuk apa yang disampaikan Allah, nya muta'alaq ieu nu kudu bersihan kurang. Sebetulnya hati orang teh bersih saresna. Cuman kehalangan ku naon? Ku muta'alaq bil nanti bil ainain, terus kehalangan ku muta'alaq bil udunain, sehingga apa yang disampaikan ulama cukup sampai cepilnya asup di dia keluar, untuk masuk ke hati. Jadi sesereg asup nanti kita. Maka iya penting gitunya keresaha wae nu urang gitunya bade ngupingkeun pangajian gitu. Jadi urang ngarap kieu ada abdi mengawas teh yang dihampura dosa weh gitu misalkan. Boleh lah urang. Begitu berangkat di rumah urang insyaallah sesuai langkah yang dilangkahkan urang menuju majelis ta'lim ku Allah dihampura dosa. Tapi hanya sebatas eta mah cek bapak mah salat ibadah moal naik. Jadi al-ilmu irtifa'un wal hidmatu yantafi'un. Dengan ilmulah orang bisa diangkat ku Allah Ta'ala,
peribadahannya pun tidak akan sama katanya dengan orang-orang yang tanpa ilmu. Tuh. Naik we ibadah teh. Bet daek salat qobliyah, sunnah, ba'diyah, daek tahajud, daek salat duha, daek ngadoa, daek maca sholawat, terus itu seiring ilmu bertambah harus itu juga bertambah. Ulah hantem ilmu ditambahan sifat lain ngalusan tapi kalah naon? Ngagorengan, berarti itu ilmu hanya masuk melalui muta'alaq laisa biqalbi. Makanya di keterangan al ilmu fis sudur laisa fis sutur. Al ilmu fis sudur laisa fitus fis sutur walaisa pil hafe walaisa pil anu pil tipi pil anu pil anu. Laisa. Man huwa syekhu wa syekhu asyah YouTubi wa syekh Googli wa syekh Facebooki wa syekh wasin. Ya pasti orang ditanya kira. Orang pasti ditanya begitu dikubur, man syekhuka, siapakah guru kamu? Karena ngaji orang ngalap cukup di mana? Dina YouTubi wa Facebooki wal Googli, ya itu mungkin dijawab. Man syekhuka, siapakah guru saudara? Wa syekhuhu syekh YouTubi. Panggil. Bisa nulungan. Hal bisa. Tapi untuk kebaikan prasarana. Nah, kan orang-orang ngomongnya iya, ngomong prasarana, wadah gitu. Jadi orang ulah benci gitunya gitu. Ulah karena kan punya wadah. Wadah itu prasarana. Kalau saja wadah untuk kebaikan ya baik. Gitu. Baiklah gitunya karena kita harus punya wadah. Orang terhormatna rokoknya dibungkus. Sanajan mah rokokna hiji sabaraha 100.000 aing ngagoler di handapeun komo deket teh kotok mah daek nya. Terus? Tapi lamun di rokok najan hiji dibungkus mah dibungkus. Itu akan ini orang terhormatnya kudu dibungkus. Gitu. Makanya pantas katanya urang di Islam itu harus aya naon syariat pembungkus namina. Intinya awak urang ge pan dimuliakeun ku Allah teh di mana dibungkus auratna. Dibungkus auratna gitu. Dengan rapi sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan terhormat gitu. Sendirinya dengan sendirinya gitu. Ya gitu nya. Jadi orang boga muta'alaq iman teh nyaeta atas dikul qalbi ngabenerkeun hati. Tos geus cek hate. Allah merintah salat bener, enggak sesakitu. Teu kudu dipikiran, kumaha nya Gusti merintah salatna? Di mana nya? Ah, selieur atuh kitu mah. Geus mun cek ati bener tos itu. Ana asdaqu. Gitu nya kaula percaya ngabenerkeun hate kaula wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu saestuna Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Enggak sekunci dina hate jepret eta iman namina nu kitu. Gitunya, maka didinya aya asup tarodud gitunya. Nah, cenanya orang kudu nanti kudu iman ka Nabi dan Nabi teh cenah jelema biasa tarodud dengaranna. Ayat tarodud ditanya. Ieu mah tarodud teh hartina kemangmangan dina hate can aya tasdek teh mah. Kitu nya tah can aya tasdek. Sedengkeun dina ngadua eta syarat nomor kahiji ijabah teh eta iman. Kitu nya syarat nomor hiji eta. Ibadah nu wajib, nu sunnah, haji, umroh, berbuat baik, sedekah dan lain-lainnya kalau tidak dengan dasar iman itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun sudah benar, sujudna geus bener, rukuna geus bener, tapi tidak ada keimanan bahwa yang dia kerjakan itu tidak distasdekan oleh hatinya. Ini adalah perintah Allah, malah nepi ka Allah. Ngabarud ka awakna nyalira eta. Tidak akan sampai-sampai. Makanya iman itu nomor 1. Iman itu nomor hiji. Entak dina kaedah naon? Kaedah iman gitunya. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani.
Anu awal wajib ka manusia kudu apal ka pangerana kalawan make dalil-dalil anu qat'i gitu nya, supaya tambah yakin bahwa ati teh kudu apal, kudu uninga ka Allah Subhanahu wa taala. Wah hese yuk. Hese. Ya hati yang percaya ka Allah tuh waduh masa. Bukan masalah ente ngai ngomongkeun urang percaya abdi ka Allah da gitu masalah ge bisa. Tapi geus pelebah tasdikul qalbi butuh proses gitu nya. Sabab nu kudu diprosesna teh lain ngungkul tasdekna tapi di jero hatena. Kamari dicarioskeun kitu nya, diproses heula. Dibersihan heula atina teh kitu. Sabab naon moal bisa betaheun rahmat Allah dina ati lamun dina ati urang masih kene aya perkara sifat-sifat nu dibenci ku Allah. Ya, sifat ria, ujub, takabur, suudon, hayang menang sorangan, asa aing bisa dan lain-lainnya geus moal betah rahmat Allah. Gitu. Jadi Allah sudah tidak memperhatikan lagi. Namun urang geus kurang perhatian ti Allah kumaha? Ayeuna urang we kitu nya. Gaduh bojo misalkan, bojo geus kurang perhatian ka urang geus enak di mah. Dahar teu ngeunah, sare teu ngeunah, ka mana-mana kurang. Karena apa? Karena kurang perhatian gitu. Jadi orang ieu teu boga, kadang-kadang orang tidak punya rasa diperhatikan usaha. Waduh. Justru salah satu untuk mengadakan pengajian supaya lebih dekat mengenal Allah dan Rasul Allah itu. Cukup doa oke. Cukup doa. Gitu ya. Kalau kita melalui sabab mengaji, melalui sabab kita mendengarkan nasihat ulama aulia, para kiai-kiai yang soleh, lalu kita dengarkan hati orang teh nambahan gitu karena keyakinanana gitu nya. Maka orang tersebut cukup selamat asup ka surga geus moal hese. Anggal teh ngalebus-bus we asup ka surga. Mana ku Allah dina Al-Qur'an disebutna ya ayyuhalladzina amanu jalmi-jalmi nu iman. Gitu nya. Eta amanu teh geus jadi sifat ngakhususkeun kana jelema jumlah makhluk salam dunya. Ai jumlah makhluk salam dunia ma'alladzina. Tapi kusab diharapna aya sifat amanu. Ya, khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mempercayai apa yang disampaikan Rasul, terus mempercayai apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, juga kita percaya dengan sesuatu hadis yang disampaikan. Kau mau kadina percaya ka salaf-salaf anu saleh atos selamat itu. Selamat pokoknya. Ku Allah bakal disalametkeun, dijaga gitunya. Mungkin boga doa tuhyan eta mah. Butuh aya gitu. Urang keur teu boga duit gitu, hayang duit misalkan ngangkat leungeunna duit, ngalieu ka tukang, bararijil dina handapkeun karpet duit. Jadi duit itu bararijil makanya orang kudu uning heula aya hikmah-hikmah tina bacaan sholawat. Tilu. Kahiji hikmah tina maca sholawat itu Allah akan memberikan iksir sholawat. Iksir sholawat. Kedua asrar sholawat. Katilu abkhar sholawat. Kaopat abror sholawat. Nutara maca sholawat molor. Molor itu. Naon ari iksir teh sesuatu yang Allah berikan tidak Allah berikan kepada orang lain. Itu iksir namina eta. Nya usaha henteu, digawe henteu, dagang henteu, bisnis henteu, tapi kadangna jeleg deui nyeun imah, jeleg itu iksir. Kalaupun iksir dari sholawat, maka Allah tidak akan memperlihatkan. Itu di pasihan iksir. Kumaha cara yang menang iksir sholawat? Tong eureun maca sholawat salami 7 tahun. 7 tahun sholawat mentok kudun panjang-panjang sallallahu ala Muhammad tapi 7 tahun 1000 sapeuting dibikeun ku Allah iksirat. Terus kedua aya asrar sholawat gitu nya, rahasia daripada gudang-gudangnya rahasia sabab dirinya aya jenengan Rasulullah mamba'al ilmi wal hikami wal amali wa mamba'u akhlaqul makarimah innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa huwa sayyiduna wa maulana Muhammad salam. Itu secara dzatiyah. Secara naon? Secara dzatiyah agungna Kanjeng Nabi lamun tea. Kanjeng Nabi papang di masjid, teu dosa Kanjeng Nabi. Itu. Teu naon? Teu dosa Kanjeng Nabi mah.
Lamun misalkan andai kata karena masjid jeung Kanjeng Nabi datiahna masih agung Kanjeng Nabi. Tidak mungkin ada masjid Mekah dan Madinah dan lainnya kalau tidak ada nur datiah Rasulullah SAW. Makanya lamun jelema kegandengan di mana jero masjid, nah itu tidak ada tinten naon. Karena yang dia baca itu adalah zat yang lebih mulia daripada masjid. Bahkan Nabi itu adalah satu zat nuriyah na Rasul lebih mulia daripada naon? Daripada Mekah dan Madinah. Kalau menurutkan dasar hadis aslus sabit bil hadis laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau menurut hadis seperti itu, jadi yang jadi sabab kemudian hantar malaikat Jibril sekalipun diberikan kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala hanya dari tetesan nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang paham tentang keagungan Nabi, dimanapun maca sholawat yang sabangsana jeung sabana arek di jero masjid sugan gembrang-gembrung taya bid'ah taya doraka taya nanaon. Cuman yang membid'ahkan yang mendorakakan itu tidak tahu hadis yang tadi. Gitu. Jadi ngajina hees wae gitu. Jadi moalnya hun hadis nu eta tukang molor mah. Kajengan lain ka urang. Kalimat hanya sama bro. Orang nyari ini super asup. Sina, urang pan nu sutak seutik naon? Bid'ah jeung sabangsana geus teu ngadengekeun bid'ah teh geus teu aya bid'ah mah ieu di mana di dahar dina teh orang ngeunah bid'ah eta. Daging hayam cek urang mah bid'ah teh. Gitu. Bid'ah teh daging hayam gitu. Komo di daharna kudu lapar, kudu lapar. Wah, ngeunah eta. Sok wae ngrek dahar bid'ah mah gitu. Bid'ah min sutak seutik naon? Makana urang ieu aslus sabit gitunya, aslus sabit fi ta'zimi dzatiyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang bener kudu paham. Umat Islam itu harus paham. Kenapa harus paham? Karena ayeuna di akhir zaman ieu geus warani jelema eta. Wah, di televisi. Gitu nya. Udah di Facebook, di wah jelema wani. Seakan-akan itu kan itu orang percayakan Nabi mah jadi akidah. Gitu. Akidah lepas daripada Nabi orang Muhammad SAW kufur itu. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jadi tekad eta. Gitu. Orang membohongkan apalagi dia tidak percaya apa yang disampaikan Nabi, dia harus wajib syahadat. Kenapa? Karena itu kan aslus sabit gitunya. Dalil yang menyatakan bahwa Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi yang melebihi Nabi orang. Teu aya. Bahkan Imam Busiri sampai wantun anjeunna nyarioskeun dina sapali keteranganna dina Nadham Burdah wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharqan minal bahri aw rasfam minad diyami cenah. Rasul sakabeh rasul, para nabi, hatta para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat yang lain, itu ku Allah sadar diberi kemuliaan, cuma diibaratkan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, kepada anbiya, ulama, kepada anbiya, para rasul hanya sagayung ewang. Anu sagayung ieu meunang nyandak tina laut agungna Rasulullah. Ai Kanjeng Rasul mangalaut ari mana? Sagayung. Gitu. Henteu perlu kudu neangan dalil Quran jeung lain-lain mun saharti ngomongkeun ai cai sagayung lobaan mana jeung salaut. Eta ente apal gitu. Teh sak wae gitu teh apal. Mun teh apal-apal gitu. Gitu tah. Itu naon? Sagayung ngalawan sabaraha? Salaut. Bayangkeun ku urang teh. Itu agungna kemuliaan Nabi itu adalah melaut gitu. Sanajan ayeuna dicokot ku sajuta naon? Sajuta gayung ge angger we moal beak-beak da laut atuh ngaranna gitu. Itu berdasarkan dalil sahih nyata Qur'ana aya, hadisna aya. Eta teuing kumaha si eta ngarajinanya. Si eta. Aduh, Masya Allah maneka malinaan itu. Bahkan aya nyebutkeun jelema can tukang muludan ajengan linglung can. Lain ajengan linglung si anu ngomong gitu. Kamari geun hadat buat muludan dibalikeun dan abet teh muludan. Aduh jelema ini Masya Allah.
Nah, makanya orang eta coba gitu, ngaji ya bisa jadi kuat gitu nanjirna Islam di mana orang faham kan Nabi. Kalau tidak faham kepada Rasulullah kita gagal karena dia punya hadisnya ditalar gitu. Ditalar kemana? Wah, hadis Bukhari saya mah ditalar. Bukhari anu ditalar. Ai ka Imam Syafi'i teu percaya. Pan lieur. Ai Imam Bukhari jeung Imam Syafi'i heulaan mana koplok gitu. Imane ngalilieur sorangan. Imam Bukhari mah belah dieu, Imam Syafi'i mah belah ditu. Peda imam teu aya di dinya riwayat hadis Imam Syafi'i. Bogo Imam Bukhari teh bisa yang hafal mah nyokot ilmu Imam Syafi'i teh sabaraha puluh tahun. Da maneh mah apalna Sahih Muslim jeung Sahih Bukhari teu nyahoeun aslul kutub alladzi yata'allafa bihi fid dunya wa huwa al imamun al a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan aya Bukhari mah eta mah. Mun Mang Bukhari teuing. Mang Bukhari. Sahih Muslim gitunya. Terus lain orang misalkan Bukhari Muslim terus aya kitab nu dikarang ku guruna Imam Syafi'i. Eta Imam Malik bin Anas nu sebut kitab Muwatta. Gitu. Eta anu aya di Bukhari teh aya di Muwatta. Gitu. Makana jadi lieur jelema teh. Tah ieu teh ngaranna ngaji anu ngaheulakeun ego. Katanya. Tapi lamun orang paham katanya sampai memahami, didalami, digali ku urang tentang keagungan Sayyidul Wujud wa khairul maulud Sayyiduna wa Maulana Muhammad atos dalil dunia meta. Gitu. Sabab di alam dunia ieu sadayana oge aya aslul masail. Gitunya aya asluna gitunya. Kejadian ieu lamun sakira-kira orang beribadah gitunya. Umat Islam ieu beribadah baik yang wajib atau yang sunnah tidak mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah itu mal nepi ka asyhadu alla ilaha illallah. Mal nepi gitu. Makanya itu jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu artinya gitu. Cek bahasa orang mah sakabeh nu dipigawe ku urang hayang nepi ka saha? Ka Allah. Sabab Allah nu bakal mere salamet, sabab Allah nu bakal mere ijabah. Gitu. Sabab Allah nu bakal nyageurkeun, sabab Allah nu bakal mere kebahagiaan jeung lain-lainna. Oge Allah nu bakal nyalametkeun urang dunia akhirat, oge Allah nu bakal ngasupkeun urang ka surga. Tah hayang kitu kabeh oge ngancek dina eta keterangan wa asyhadu anna Muhammadar harus lewat eta hiji jalan ge. Eueuh deui. Kudu make jalan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka anu bijil mengerti dan memahami, memperdalam tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti sukses neangan ilmu syariat. Berarti dia tahu jalan yang lurus untuk menuju asyhadu alla ilaha illallah. Hanya melalui itu. Gitu. Nah, sementara misalkan kita itu sulit gitunya untuk memahami sekaligus dalam hati kita untuk memahami wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kantun tapelkeun wow we didinya kurang. Cobalah antum kenali sahabat yang dekat jeung saha? Jeung Rasulullah. Misalnya saha Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain. Ternyata begitu ditolek tak ku akal urang da urang teu wau teu amprok. Coba tapelkeun deui wow didinya. Yang dekat dengan sahabat saha? Disebut tabi'in. Siapa itu tabi'in? Imam Nafi, Imam Malik bin Anas gitu. Begitu kurang dipahami ku akal orang teu mengenal. Tidak mengenal Imam Malik, tidak mengenal Imam Nafi, tidak mengenal imam lain kan susah gitu. Sehingga kita akan berjalan ibadah itu ada sebuah naon. Cuk budak teh mah aya garis nanti. Benang mana masih kena aya benang merah gitu. Tapelkeun deui wau kurang didinya. Kamana tuh? Yang dekat dengan tabi'in disebut itba. Siapa itu itba? Imam Malik, Imam Syafi'i, tuh itu itba. Tuh golongan jauh kene kadinya terus tinggal napelkeun wow anu berhubungan sahandapeun jeung eta. Disebut teh mata rantai sahih. Disebut teh sanadul ilmi wal amali wal hikami wa yasmulu bin natijatil ahsan. Gitu. Andai kata itu ilmunya sudah napal gitu melalui sanad rantainya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup kita ikut bujur kiai nu di tetangga orang asup ke surga.
Cukup orang ngikuti langkah-langkah mereka walaupun di tetangga, tapi yang diamalkan, yang dia sampaikan, yang dia kerjakan itu itisol. Itu ila syekh wasyekh kadituna itisol ila habibina wa nabiyina kagero kabeh seperti hurung nalistik dia teu kudu kasaguling. Asal nyambung ke tetangga, tapi tetanggana anu naon? Anu hurung. Najan 5 watt ke bakal naon? Najan di 100 watt orang nyambung kanu kongset ngebledug kabeh. Eta nu ngabidahkeun muludan ngebledug eta. Ente mah ngebledug ilmu teh euy. Aduh, beliut. Nah, itu orang. Itu makanya aya we ngaji gitu. Hartina ngaji teh eusi daripada besar eta gitu yang kita pegang amal ibadah gitu. Wayurja atanapi membutuhkan supaya itisol. Makanya didinya minta ma minab iwak pardil kifayati ma'rifatu ulumil asnad. Sebagian 50% akan memberikan keberkahan kepada murid itu harus tahu dari mana dia mendapatkan ini. Saya ada guru ini. Asal nyambung ka Nawawi we heula ayeuna guru urang. Urang boga guru nyambung ka Nawawi terus insyaallah nyambung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Syekh Nawawi mah kitu nya Syekh Nawawi. Misalnya ayeuna guru urang saha anu ngaguru misalkan ya anu berhubungan ka Mama yang Cibadut pasti ka Syekh Nawawi. Terus ka Mas Sempur pasti ka Syekh Nawawi. Gitu. Jadi itu patok Syekh Nawawi. Ulama Hizaz itu patok untuk menyambungkan keilmuannya sampai kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melalui eta, melalui Syekh Nawawi gitu ta. Gitunya Syekh Munawi bin Muhammad Umar bin Arabi bin Ali bin Yamad bin Janta bin Masbugal bin Maskun bin Masnud bin Maswi bin Sunyaras bin Syekh Maulana Hasan bin Al-Bantani bin Syekh Syarif Hidayatullah. Itu keturunan Syekh Nawawi eta. Nya ulama besar di kurun harita taya duana anu bisa ngelehkeun ulama-ulama nu aya di Hijaz, ulama-ulama Mekah, Madinah kabeh tunduk di saat kurun harita gitu. Nyata Syekh Nawawi. Itu Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Makanya aya keterangan ti guru mangkana law hajatun ilallah fal yatawassil bin nasabin Nawawi. Di mana urang hayang boga hajat tereh ku Allah diijabah tawasulan. Gitunya nasab turunan Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani bin Muhammad Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbugul bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sunyaras bin Syekh Maulana Hasan bin Syekh Syarif Hidayatullah. Dugi ka Syarif Hidayatullah atos. Dari Syarif Hidayatullah sahih ila habibina wa nabiyina Muhammad. Jadi Syekh Nawawi ieu punya keturunan dari keilmuan itu sahih itisol ila habibina. Oke dari segi nasab itu beliau itu sahih itisol ila habibina wa nabiyina Muhammad. Jadi kancakatuh memang Syekh Nawawi itu. Gitu salah nama gitunya. Jadi ibadah nu mana wae teu akur jeung Nabi mah moal ditarima ku Allah taala. Apa disebut lagi Nabi teh mambaul ilmi, gudangnya min khazainil asrari cenah kita. Ku Allah boga rahasia nya. Rahasia Allah itu cek bahasa urang punya rahasia anu terkadang makhluk teh teu dibere nyaho. Nya rahasia Allah teh disimpen deh di Rasul teh gudangna gitu. Tempat penyimpanan rahmat dan asrar hikmah dan ilmu dan lain-lainnya itu sadayana aya di Rasul. Mentak Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah beliau disebutnya multidimensi atau segala aya di Rasul mah gitu. Jadi lamun hayang urang diangkat derajat kudu ka Rasul, hayang dijabah doa kudu ka Rasul, doana kudu ti Rasul, carana kudu seperti Rasul. Mentak disebut wal mutabaah. Gini ayat dina surat Yasin. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah anugerahkan kepada kami cara kami bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Hatta kang nginum-nginum mun bisa mah. Nginum siga Kanjeng Nabi, calik siga Kanjeng Nabi, pakai baju siga Kanjeng Nabi, berumah tangga siga Kanjeng Nabi, berusaha siga Kanjeng Nabi, jadi pemimpin seperti Nabi, jadi masyarakat seperti Nabi, jadi orang kaya seperti Nabi, jadi orang miskin pun seperti Nabi. Jadi di Nabi aya kabeh disebut uswatun hasanah. Gitu. Jadi uswah Rasul teh gitu.